Kiai Jajang makanya tadi manu kori eta geus keumbae rasaan maka keur ceramah mah rencana caritana eta mah ngan ulah mantap mimitian ya ulah mantap mimitian eta mah ya makana urang sing hati-hati waspada makana ta urang sanggeus sajaban jaga ya salat ulah dugikeun ka urang maot aya dina kaayaan ngalalawarakeun apalagi wani ninggalkeun salat anu 5 waktu makana sanggeus sajaban ieu urang jaga tingkatkeun kuantitas jeung kualitas salat urang supaya salat urang teh bener-bener boga harga jeung ditarima di hadirat Allah Subhanahu wa taala kuantitasna tingkatkeun salat yang mun bisa mah ulah hungkul 5 waktu tapi tambahan jadi 7 waktu. Mana 7 waktu teh? Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud. Ustaz eta mah atuh tibang sunnah. Ulah ngalalakeun sunnah. Sabab engke di poe kiamat lamun aya jelema nalika dipariksa salatna bolong. Artina bolong teh lain teu dipigawe tapi salatna teu husuk. Pan urang mah salat teh jauhkan husukna. Omoy nang usum banjir begitu takbir Allahu Akbar ambu ayam tes awak ngeplak cai Allah nama geus teu inget ya bahkan urang mah tah lamun leungit duit kunaon eta paslat sok inget memes salat mah tadi aprak tuh berai kapang ya begitu salat berai teh katingali ya pan aya ibu-ibu rek salat duit nalungit kasur diangkatan mari dibukaan ya ayeuna pas bunga dibukaan neangan duit teu kapang begitu salat Allahu Akbar sing horeng inget ayeuna mah aing dina kutang nya atuh moal mantap kapangi dan nyelap dina kutang ya eta kunaon keur salat teu inget ya urang pan salat mulai kitu salatna aprak-aprakan bolong salat kitu teh maka ketika jalma dipariksa salatna bolong atina teu husuk loba ngalawunna maka dilaporkeun ka Allah cek Allah malaikat kumaha eta salat lemah eta barolong ya Allah cek Allah taala hal tatawu nah eta jalma boga ibadah sunnah dipariksa buku amalna aya Allah aya duha aya tahajud cek Allah taala tambalkeun tah ibadah sunnahna kana salatna bolong ya makanya teh ibu-ibu isuk duha pan bapak-bapak urang salaki tas salaki urang ikhtiar dohir digawe ka pabrik ka kantor ka sawah ka kebon bantuan ku ibu ikhtiar batin supaya neangan rezekina lancar naon ku salat duha jeung di salat duha ieu engke bisa ngajadi panambal salat urang nya bantuan ku salat duha osok ibu-ibu duha nu osok mah lobana mah parah bantuan salaki itu supaya lancar usahana makanya lamun salaki isuk-isuk rek usaha antirkeun tepi kalawang panto osok tah nganterkeun salaki tepi kalawang panto perkara antirkeun sebab kanjeng Nabi lamun nek dakwah dicadakeun sorban lamun kanjeng Nabi dagang dicadakeun dicara diantirkeun tepi kalawang panto istrina dicium pananganana begitu kanjeng Nabi angkat ditutupkeun bumi tah contoh kanjeng Nabi lamun ibu salaki rek usaha antirkeun tepi kalawang panto masalah kurang digawe di kantor bawa tas bapak ieu tasna tah di jero dokumen-dokumenan tinggal di tanda tangan mudah-mudahan cepet cair salaki urang digawe dari pabrik bapak tak ieu tasna di jero aya sangu jeung cairna isi bapak lapar ya namun salaki urang mah teu digawe di Pemda teu digawe di pabrik salaki urang mah digawe nanti di sawah atuh bawa paculna ya bapak ieu tah paculna mudah-mudahan salamet teu ka pacul cokor teurekeun tapi ka mana salaki urang mah tukang marangi atuh bawa ka pembarangina bapak tahu wilujeng ngabakar mudah-mudahan teu kahuruan nya cium leungeun salaki teh osok tara nyium leungeun salaki ibu osok nyium leungeun salaki tara di abdi mah aya ibu-ibu nyium leungeun salaki teh sataun 2 kali lu bualan doang nya cium leungeun salaki sablon di mana aya awewe ya di mana aya istri jeung salakina caroge jeung istrina pacepeng-cepeng Pak maka selama pacepeng-cepeng dosa diporolokkeun ku Allah Ta'ala makanya abdi mah lamun ka mana-mana geus pacepeng-cepeng komo lamun ka pasar dihareup ya toko emas leuwih tarik ku kalana geus imah yo nya peuting urang tahajud
nya bahkan dina salat 5 waktu naon eusian ku urang naon ayeuna qobliyah jeung ba'diyah maka tingkatkeun kualitas naon salat ulah ngumpul 5 waktu tapi tambahan ku sunah-sunah anu kadua tingkatkeun salat urang naon kualitasna sabab nu bakal boga harga teh nu boga kualitas penyanyi eta lamun boga kualitas hargana mahal apa teh ayo tinggi eta ayu ting-ting tibang nyanyi alamat palsu nuduhkeun nyasar dibayarna salagu 15 juta eta teh nyasar komo bener 15 juta non sababna nyanyina boga kualitas ya ceramah tak mun urang manggil jujur 15 juta non sababna ceramahna berkualitas ya manggil ayeuna Asep Mubarok 7 juta non sababna boga kualitas manggil Ustaz ge nah alhamdulillah teuing mana boga kualitas tah urang ge mun boga kualitas boga harga lamun salat urang hayang boga harga di hadapan Allah hargana Allah mere pahala tina salat nu urang dipigawe maka tingkatkeun naon kualitas salat urang kumaha carana supaya salat berkualitas hiji usahakeun salat urang dikerjakeun di awal waktu sabab amal nu paling afdol teh salat di awal waktu nu kadua ketika urang salat usahakeun salat urang sing tumanina tong gancang teuing tong kendor teuing gancang teuing bisa jadi batal kendor teuing ngalaweun ya tahun kamarina Pak aya ibu-ibu curhat keur tarawih ka Pak Ustaz naon keur peuting mah di dieu Pak Ustaz imam teh meuni lila ya ibu mata poho kerokat kasabaraha mah ibu keur salat kuat ngimpi ngalajaat sagala uset keur salat kuat ngimpi ngalajaat kulila-lila eta imam ya gancang teuing ulah sabab lamun salat gancang teuing teu putu manina teu kacumpuran sareng rukuna bisa jadi batal salat jangan urang mah satos pangganya komo tak kudu usum tarawih waduh mun imam kendor geus kurang peserta bahkan rek tarawih ge nyurupe heula ya peuting ayeuna saha imamna Ustaz Asep lila ya tulus tarawih makanya ke abdi keur leutik lamun tarawih teh neangan masjid di mana imamna teh begitu tepi bubar mantel dilatih di jalan ya makanya pan kamari aya imam kaluran pasantren anyar kene kaek buka pamajikan hiji kali hiji pamajikan apa nanya teh kami lagi ya begitu ke masjid kita jadi imam tarawih sebab imam nangora kene langsung nanya ke jamaah sekarang malam pertama tarawih ini untuk malam-malam berikutnya kira-kira di sini nih tarawihnya pengen yang cepet apa yang kendor atau kompak jamaah cepat oke lamun tarawih yang cepet wayahna di lampu masjid kudu di pareuman yang gancang tuhnya hayang di pareuman eta lampu masjid alhamdulillah eta salat juga nama lamun mobil mah 180 meter per jam ya siap kemana Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim amin ahad Allahu akbar sami Allahu akbar assalamualaikum Allahu akbar alhamdulillah amin ahad Allah assalamualaikum burayo ka kaler burayo ka kidu opea halimer mau kena nyaringsak ini tiluan digotong apa tahu deh ojek nu kolot ya aduh aing meni capek ya salat gancang-gancang teuing coba cenah hurungkeun eta lampu masjid begitu dihurungkeun imam nama keur sare Allahu akbar katipu ku imam ya kapan jadi batas salat model gitu ya kendor teuing ulah tadi teh lamun kendor teuing jadi ngalamun jauh kana usuna kendor teuing mah ya ulah kendor teuing kudu naon fleksibel jadi imam kendor teuing ulah kancang teuing kendor teuing bahaya budak ngora geus moal kapake budak ngora keur mah budak ngora teh karabluk ka masjid dihantem imamna lila geus bubar jamaah makana pun budak ngora demo ka RT Assalamualaikum salam RT naon barudak yo urang mah geus moal salat di masjid kunaon eta mah imamna lila wae Cuman malam minggu tuh orang terek bulin, rek aya boga acara. Eta mah lila wae, pokona malam imam teu diganti, urang mah kabeh rek mogok salat berjamaah. Waduh, cek RT ulah kitu teh dosa bodoh.
mun teu diganti imamna moal ye eta teh kokolot urang hiji-hiji sabaraha teuing nek kokolot teh teu ge urang mah yang diganti pokokna mah ku RT udah pikirkeun carana ngaganti imam RT rek ngaganti daerah sieun kokolot saputing eta teh disare mikiran begitu burit aya solusi budak orang dikumpulkeun geus budak aya kita geus boga solusi supaya imam jadi ganti sarua aing yang ganti ngan aing mah rawe ngomongna ya kumaha PRT geus kieu engke kan gede mak dia engke begitu eta imam waladolin ku sia tong diaramina ya begitu salat maghrib beres qomat Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim jika dikelepaskeun nyawa eta begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin cicing kabeh ulun amin saurang-urang aja cek imam goblok urang cirangkong hararidem aing jadi imam teu diamin keun ku aing ke dibales eta na salat buat aya balas dendam sadang begitu tahiyat akhir kunaon ujug-ujug eta lampu masjid depan poek masjid eta imam assalamualaikum dari soraan kapur jalan jendela pangibaran eta mah salat maghrib sajam setengah digomorong reungit cek RT ini lah tuh cek budak merak RT ini baru ditakar coba eta imam aya keneh dari kan sampai wae dirampak ku RT waduh imam geus kabur eta mah budak moral loncat kuat pareupus kaca masjid sing horeng imam nama keur ngopi di warung eta mah RT langsung kulak cangkeng cek RT hei imam naon eta kunaon tadi salat assalamualaikum tadi sorang urang digembrong lagi kuat ararateun cek imam sia teu hararidem tadi aing waladong lain tadi aminah satu-satu eta salat hiji-hiji emang Persib jeung Persija nah dosakeun salat laksanakeun secara tumanina gancang teuing ulah kendor teuing ulah nu terakhir salat supaya berkualitas usahakeun salat teh dilaksanakeun secara berjamaah sabab ku jamaah mah bakal meunang derajat 27 derajat nya jeung pasti salat berjamaah mah ditarima sabab lamun berjamaah mah lamun ayeuna berjamaah aya 20 urang nu khusus saurang dihitung musuh kabeh nya ayeuna eta 20 urang jeung imam teu aya nu husu meunang ganjaran naon ngaratakeun sop meunang pahala berjamaah 27 makana urang lamun nek salat eta ulah patulik sah nya manehna mah salat teh sajudna sameter ewang urang asa teu salat nya eta kamari keur usum corona teh geuningan nya kan salat teh teu meunang ngahiji kudu di sameter nah naon geus satu kitu nya punten guru sekumpul anjeunna ngabahas dina masalah bab ngarapatkeun barisan di antara kaburukan nu bakal timbul lamun urang salat teu dirapatkeun barisanana dianggangkeun maka eta bakal dicabut ku Allah naon rasa peduli na dina hate jelema kasasama. Jadi jelema teh geus eueuh pedulina kasasama. Lamun naon? Lamun jelema salatna teu dirapetkeun. Kabuktian panari jelema ayeuna pan geus teu mikirkeun dulur baraya anu penting diri sorangan. Tah salah satu faktor timbul eta teh naon gara-gara salat direnggang-renggang. Makana usaha salat teh sing rapet. Makana imam eta sunah lamun nek salat ngarapetkeun barisan. Sawu mending lamun di Mekah mah nya. Sawu sabuwakum baina taswiyata sop minta mamis sholat. Tapi nya urang mah di Cirangkong ulah mantap make bahasa Arab. Nah sama teh ngartieun nak mauna. Cek naon eta mah ngomong. Naon sih? Nek salat ceramah keneh wae. Mugo mah eta mah ngarapetkeun barisan. Nya kan kamari mah ya imam tak begitu isuk-isuk pan di abdi mah isuk-isuk teh Pak poe Minggu tah baru dak sok lari ka BIC nya ke kawasan BIC eta kan budak lamun lari eta ya Allah barake baju sakieu anu sakieu mun lari teh mageblik kan nya
meni ambulan teh geuning ampul-ampulan. Amplok jeung Ustaz neng, geus saya ka mana? Oh, nya ieu cenah Pak Ustaz lari yuk ame sehat jantung. Oh, cek Ustaz jantung sehat jantung aja. Ningali ambul-ambulan. Ya. Begitu tengah poe tah Ustaz balik salat doa. Amplok jeung budak awewe. Neng, rek ka mana? Oh, itu nah Pak Ustaz arek ka salon. Oh, arek naon sih? Itu nah buk rek diluruskeun nek di bonding. Emang dari bonding kenaon jang? Usahana teu gaul. Nya eta diluruskan. Oh, jadi di bonding teh diluruskan. Oh. Begitu salat maghrib eta imam lalagaan. Jamaah sadayana wayahna ieu di diri bonding heula nya. Jamaah leuh. Naon maksudna di bonding? Buka aing mah geus lurus. Nya eta teh gagaulan teh ya. Jadi rapatkeun barisan jamaah. Makana tah supaya jelema resep berjamaah usahakeun masjid eta kudu caang. Titip abdi mah Pak. Abdi mah di lembur masjid kabeh neon. Di masuk aya masjid lampu teh lampu 5 awa. Urang asup ka jero masjid teh kuat asa jiga asup ka lembah hantu. Kuat puri-puri. Usahakeun tah make neon geus kieu. Masjid mah ulah lieum sing caang supaya betah ibadah. Ya, makanya usahakeun dari masjid teh kudu bisa mah aya merebot ngurusan masjid. Tahu lah, lamun teu aya merebot mah masjid teh kotor, lamun masjid kotor kumaha rek betah ibadah urang di masjid. Boro-boro hayang berjamaah pan ningali masjidna kotor. Tapi lamun aya merebot pan dibersihan, disapuan, diepel. Ya, tapi lamun teu aya merebot, kadang kala pan di masjid sok loba tai hayang. Lamun aya tai hayang di masjid, apanan budak mah lain dibersihan, dibuleuran make kapur. Awas tai kotor. Datang babaturan anak atuh lain dipikeun siang. Datang deui nu katilu aing mah karek datang. Ayo we. Ya, tapi lamun aya merebot kan. Heuh, ieu teh katok. Kumaha lamun katincak mundek salat berarti salat moal najis, salat moal ditarima teu sah. Dibersihan dieulah. Tapi dieu teh Pak, lamun nek ngabersihan teh kotok di masjid ulah mantap dibanjur make cai na ka mana-mana. Lap make kain basah seh. Ngan kudu leungit kilu perkara. Hiji kudu leungit rupana, kadua kudu leungit rasana, leungit ambuna, katilu kudu leungit rasana. Tak kudu leungit kudu rupa eta tah. Lamun aya teh kotok, lap, seh. Geus tadi terpenting kudu leungit tilu perkara. Hiji kudu leungit rupana. Geus teh hideung. Kadua cek ustaz teh kudu leungit naon teh? Ambeuna. Geus teu bau. Nah, nu katilu ieu. Kudu leungit rasana. Letak kapantong. Letak ulah saeutik. Lamun pahit berarti najis keneh. Ning Ustaz apa? Aing mah nyoba heula nih ngomong oge. Ya, paham eta pan mun aya merebot masina panjeunaheun bersih, karpet bersih, ayeuna keramik bersih. Eta na cara nguruskeun apa urang berjamaah. Ya, anu masjid lamun yang berjamaah salah dengan usahakeun nu adzan nu orang nu kolot pensiun di lain ari geus kolot maloba pikiran adan oge kadang kala teu anggeus-anggeus hayya 'alas Allahu akbar balik deui loba pikiran geus kolot mah udah ngora nu adan mah bagus. Ya, budak ngora, mantap kita budak ngora teh omongan, ku kolot, ketua DKM ngomong, kumpul genjang ya. Daripada sia gumbrang-gumbreng di gaduh ronda, mending ya mah caricing di masjid. Sok di masjid dah kuaing di molan ngopi, nu penting sia ka masjid. Eta duit kas kuat beak dipake ngopi budak ngora. Kakak aja nu penting masjid rame. Ya, tah lamun malam minggu sia ulah aprak-aprak anu di masjid, sia rek ngaliwat-ngaliwat tak kuaing di bere-beasna. Nek ngabakak ayam sok ngabakakak, hayam sawe bisa penci. Ya, tak ke penting jam 12 jam 3 lamun udang-udangkeun masyarakat, ajakan siap-siap salat subuh. Sok sia sholawatan salat subuh sabisa-bisa. Kitu nya, alhamdulillah mati rame bae. Aya udang ka jam 3 langsung nyetrekeun mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ceram. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saci langkong hudang kabeh. Nah, begitu hudang masih di kabeh jelema. Jang, sanu pae. Lawan pae. Ai cik saya lillahi. Apa cek pada KM sita sholawatan. Teu hideung eta mah lagi nu modal sholawatan.
Nah, udah orang ngaji di depan ayah Kang Ustaz masuk sok ayeuna ilmu na kurang candaka. Ulah kebluk ngaji. Ya, supaya orang nyaho kamari ge papunten abi mah. Di lembur beres mas santen ngabenerkeun sholawatan. Sholawat eta teh istighfar Nabi Adam teh di abdi mah diungkug-ungkug. Pan aya aki-aki jeung incuna di mati teh sholawatan. Eta kuat ngeunaheun teh ngomongna teh. Diungkug eta sholawat. Rabbana Allah ya Rabbana sekincuna. Golamna angpusan eta angpusan mana eta ya padahal mah eta teh istighfarna Nabi Adam nalika Nabi Adam diturunkeun ke alam dunia Nabi Adam teh ceurik piraku diungkug gitu. Coba lamun disundakeun nun Gusti Pangeran abdi Pangeran abdi cek malaikat tatayan juga sia. Ya, mana selawatan? Ya, mereka yang selawat mau selawatan selawatan mah. Ya, aya aki-aki ngaji teu pernah masanten teu ngalaman ngan getol ka masjid. Eta selawat eta teh Abu Nawas teh illa setulil Firdausi anwal wala aqwa alan nalil kijakimin. Buat make kijakimin sagala. Eta budak ngora mutas apel malam mingguan balik subuh tadi nama untuk ke masjid kuat muter ke masjid langsung ke masjid ke lain jakimin jahimi cek aki-aki aing mah jakimin ge dumuk salat komo sia mah teu jakimin aing rambut jakimin yang budak ngora ya enggak kene adana budak ngora sorangan imam punten sok aya Pak di lembur eta imam teh embung diganti aku batu kudu maneh da menjadi imam teh kolot goblok gitu. Punten Pak urang mah geus kolot ya geus kolot punten kolot ieu urang lamun aya nu ngora teu bisa diakeun ti ayeuna eta imaman teh teu dibiasakeun mah teu groge Pak ieu mah ulah ku batur teh mun digantian mah teh kudu manehna wae kari-kari anu gantian mana mah jadi beuteung maghrib datangna ka pandeurian geus aya nu imaman kumaha ngomongna goblok wawan nianan jadi imam aduh eta kolot kokolotok gitu mah atuh kudu nama kolot mere kesempatan nu ngora sakurang teh panu kolot teh kedeung isuk pake teh iraha mending we lamun geus dipasiapkeun mah meureunan supir masjid teh aya estafet nu luluskeun ulah depikeun ka masjid bubar gara-gara teu aya imam da teu dibiasakeun mah atuh groge Pak mana yang budak santri anyar kawin diajakan ke masjid ku mitohan cek mitohna jang jadi imam abdi mah tara biasa asli jadi imam kapan bakal jadi ustad di lembur iya ngimama papaksa pan ngimama ku sabab tara ngimama ai maca Fatihah mah kabeh bisa ngan kelebah maca surat eta maca watini pajigit jeung wal asid sampai ya ai Fatihah mah tuh kabeh ge hafal ghairil maghdubi alaihim waladdallin cek mitohana tingali minantu aing tarik minantu tuh nyaho minantuna keur sasa aing maca surat naon kuliah geus sering kulhu aing kaluar pasantren maca kulhu tungtungna maca watini pagi jeung wal asr mimiti mah bener Bismillahirrahmanirrahim watini wazaituni waturi sinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radana seperti ila ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr mitohana tukang moloho lain jadi nyasa bola baku aing di alat mah jadi nyasa lah imam ngora keneh ceulina teu budak lebah mana aing nyasa ilal ladina amanu culang cileung eta imam bodoh ngabejaan babaturanna teu tega pan ditukang man wal asri tungtungna mah balik ka wal asri bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya nabi nek salat maghrib jadi marhaba non sababna sabab teu dibiasakeun makana urang nu sepuh bere ustad-ustad nu ngora kasempatan mun urang imaman maghrib engke nu ngora isya mun urang subuh engke nu ngora duhur
mun urang asar jeung ngora maghrib kitu. Jadi ketika ke urang ninggalkeun alam dunia geus aya penggantina teu bubar jamaah gara-gara Allah imam. Ya, maka usahakeun salat berjamaah di masjid. Sababna ku berjamaah di masjid ieu nimbulkeun kakompakan, datang kaberkahan. Oge salat urang insyaallah ku berjamaah mah sanajan ngalamun ge tetep ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Tah sakieu bae mudah-mudahan aya manfaat. Ya Allah. Jam 12 gini. Aduh ampura ya Kang Masosnya. Ya mah kapaksa dah. Ya, maksa ieu mah maksa lembor. Jam 12. Tadi naik jam sabaraha? Hah? Tanggal 11 nya? Saha jam satengah atuh tuh lemborna meureunna. Tapi bae nya ampura ieu mah ceramah lain ceramah ieu mah. Aya manfaatna tuh. Mudah-mudahan bisa diamalkeun. Lamun loba salahna tuh hampura ngaranna ge dilema. Tapi mudah-mudahan sasieun sabeuneureun sing aya manfaatna khusus kanggo disumpuri ngumpikeun jamaah sadayana. Ya mudah-mudahan berkahna urang ngayakeun peringatan Isra Mi'raj, datang keberkahan rahmati Allah, urang ditebikeun bala ditebikeun musibah. Oge mudah-mudahan saanggeus urang ngayakeun rajaban Allah nitipkeun hidayah din taufikna, urang tiasa ngajaga kapaduan nu salat anu 5 waktu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir kabanten jalan kabanten naik roda nyoreng bedil hapunten abi hapunten lamun aya bakakak geura anterkeun ka mobil. Hadan ya Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.